gening para mitra nincak bagian ke-20 genep nya carios nyambung judulna kasarung kasayang maung karangan Kileksa atuh mangga ngaturkeun nuhun para mitra sadaya ari para mitra anak nyaeta anak kutu nu leutik keneh namina kuar cenah para mitra anak kutu nu leutik keneh namina kuar kitu nya ayeuna geus teu usum para mitra kutu teh geus teu aya jalmi silih siaran teu aya ieu mah margi aya obatna kutu teu bisa hirup dina naon teh sirah manusia keluargi ku obat atanapi ku minyak ku naon teh para wargi kutu langsung pae gitu ya ayeuna mah tos teu araya bangsa kutu bangsa naon ge para mitra rada sesak gitu ya milari kutu teh ayeuna mah ieu teh hiji tanda yen kasehatan urang dina tingkat anu langkung ningkat batan baheula mugi-mugi we langkung ningkat sadaya sagala rupina. Dongeng judulna kasarung kasayang maung karangan Kileksa dina bagian ke-20 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng judulna nyaeta kasarung kasayang maung. Dongeng si Itok an parantos dugi kanalika rombongan Basuri sareng Aki Giri parantos dugi ka nyaeta Tenjo Laut tempatna Aki Burahoa sareng kararasan aya Mang Itok di dinya nya mangga tangtos rame kana tarungna para wargi sadaya mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya kageumpeur nasi Itok luar biasa kumargi rombongan Abah Giri apunten Aki Giri sareng Basuri parantos dugi ke eta patempatan. Tapi kumaha saur Aki Burahol malah tenang-tenang we Aki Burahol mah para wargi sadaya bari neuteub seukeut kanu keur laleumpang. Aki mah kumaha? Abdi mah sanes bingung lantaran sieun Ki nanging maksud abdi teh naha musuh teh kedah dipapag atanapi diantos di dieu. Pamikra dipapag ayo urang serang ayeuna keneh. Salah atuh ari kudu nyerang ti heula mah Itok. Keun we antep sina ka dieu heula. Kurang kudu di Bandungan heula naon pamaksudan manehanana nu sabenerna. Wah, manehna teh sanunya horek serah bongkokan ka urang. Atawa rek ngadon damai kitu tah. Lamun rek ngadon damai geus tantu ku urang ajakan manehana teh atawa manehna datang ka dieu teh kudu disamugut ku damai deui. Kitu di antarana. Cicing pe heula di dieu, urang tanggap pe heula caritaanana. Oh, mangga tuh Ki abdi ngiringan lah. Tuh. Si Suri terus ka dieu Ki. Oh, cicing ujang cicing montong nyarita wae ganeng barina oge. Jawab Ki Burahol ngan sakitu. Lantaran Basuri jeung Aki Giri geus tarpi ka dinya. Barang geus araya diburuan pok Aki Giri nyarita bari nulak cangkeng. Hei, Burahol. Wilujeng papanggih oi. Kumaha si laing wawuh kae ieu ka si Giri yo? Jawab sia. Cek Aki Giri ujug-ujug kasar we nyaritana teh. Atuh Ki Burahol ngadenge caritaan Aki Giri pok ngajawab. Angger tenang bari diuk dina golodog. Nah, aya semah datang para katang-tang pirikiting-ting cigarek hiber. Aki-aki nu geus bongkok mah teu lucu nulak cangkeng teh euy. Badi sue jiga hurang nulak cangkeng oge. Lantaran lain beuki gagah kalah ka jigarek hiber. Sigara yang jangan dulu. Sok nang tu ngadusing ajab di sia Giri bisan teu ha. Cek Aki Burahol nyarita bari sakalian mah panas. Ka Aki Giri, atuh ku kitu teh mah para mitra. Dikitukeun wungkul oge geus cukup pikeun ngahudang amarah ka Aki Giri. Lantaran katempo jelas pisan beungeut Aki Giri. Keuneuk lir beusi atah meuleum. Puringkal nafsuna. Lamun bisa digamarkeun buburingkalan teh mah para mitra dina hatena. Puguh nafsu geus dibeke ti imahna keneh teh ngagedean. Ngabeukahan nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Kuntu kekerot urat beheung ranteng segede-gede halu ceuk paripaosna panon burahai beureum. Rek teu kitu kumaha atuh para mitra.
Dua musuh kaboyutan tepung dina kaayan anu keur nafsu. Puguh we teu beda ti seuneu panggih jeung minyak bensin ari tepung ari jegur hurung. Dada Aki Giri karasa geus sesak napas bakat ku pinuh ku nafsu, mudal ku amarah. Sanggeus dada rada lelerpok Aki Giri nyarita, bari tetep nulak cangkeng. Uraho, montong ngahina bahasa sia da sarua sia geus doyong kawas aing. Sarua geus tangkal jiga tangkal waru sia teleh rungka deuleu. Ayeuna mah meungeus montong loba catur sia. Lantaran moal gada-gada datang aing ka dieu, lamun rek ngadu kecap deuleu. Ceuk Aki Giri nyarita karek tepi kadinya lantaran diselang heula ku ngarenghap meninga hega taksiran bakat ku capek campur jeung nafsu. Keur matas nanyak tuluy nafsu atunya puguh kasempetan hade pikeun Ki Burahoal pok nyarita. Lamun lain rek ngadu kecap, rek ngadu naon atuh Giri. Urang ngadu anak buah sia euy. Lantaran tetela pisan si anak buah si lain geus wani-wani ngunghak camplak sia ka anak buah aing deuleu. Eta hartina nangtang tarung sia ka aing. Nangtang ka anak buahna sarua jeung nangtang ka guruna sia. Sok kaluarkeun anak buah sia deuleu. Cek Aki Giri bari mencerong ka Ki Burahoal jeung ka Mang Itok. Sedang Aki Giri mah canyahoeun anu mana jelema mari Mang Itok lantaran waktu tepung di leuweung Mang Itok ngakuna Dora. Pok Ki Burahoal nanya. Saha ngaranna anak buah kami teh nu cunghak camplakanyeun teh Giri. Lantaran kami mah asa teu rumah, saboga anak buah kalakuan kurang ajar. Sabab sakabeh anak buah kami mah loloba diajarna. Pinu ku pangajaran, dipepek ku ilmu pangarti. Kitu tah, ceuk Ki Burahoal bari seuri semua. Ngaranna si Itok euy, buru-buru sia kaluarkeun. Urang adukeun jeung si anak buah aing deuleu. Jawab Aki Giri bari nulak cangkeng. Ari Mang Itok nyerengeh bae bari melong ka Aki Giri jiga nu teu malire ka manehna. Beda deui jeung Basuri nu panonna buburilakan ka Mang Itok, jiga nu geus teu sabar hayang ngrekeb. Ki Burahoal pok nanya deui. Ceuk saha teh Giri? Da kami mah, di kami mah eueuh si Itok di dieu mah. Ceuk yang Dora sia. Aing dibejaan ku manehna yen si Itok teh geus kungsi ka ieu lemur sia. Sajawat ti kitu tangtu si Itok teh tangtu ditangtayungan ku sia, hayo sia geura kaluarkeun. Lamun teu dikaluarkeun sia di laut awit sia teh nyolaut ku aing deuleu. Ai. Nah, nyarita teh asa geunah pisan. Abong kena bibir teh diwengku letah teu tulangan. Heuh sia montong loba cacapek urang tarung sia. Sok adukeun heula anak buah. Sok gancang sia. Jadi berarti Anika teh merenya hayang kasih Itok. Lolong sia mah Giri. Dan ngajentul gigireun kami teh si Itok deuleu. Teu kudu dikaluarkeun lantaran ti tadi ge da geus di luar. Cik Aki Burahoal cakakak seuri. Aki Giri ngarenyag ngadenge kitu. Leng Aki Giri ngahuleng sakedeung. Teu lapok nanya ka Basuri anu keur jamedud baeud. Suri, saha sabenerna eta manusia teh ha? Lantaran anu tepung jeung Aki oge eta pisan manusana. Ceuk Aki Giri bari ngareret ka Basuri, gancang ku Basuri dijawab. Laras Ki, ngajentul gigireun Ki Burahoal teh si Itoki. Lamun ngaku si Dora teh eta tetela pisan Aki geus katibu ku si Itok. Waduh, hanya ka tetepung jeung abdi si Itok teh Ki. Urang geus siji nol Ki cenah naon ye. Jawab Basuri nyarita bangun haneueul. Lantaran tetela Aki Giri geus katipu ku Mang Itok. Pok Aki Giri nyarita deui. Waduh, kurang asem sia. Kurang ajar. Kasebelan si haram jadil. Buang ka waras sia. Nurus tunyung sia ucut burung. Manusia kacing calang sia. Dasar manusia pokon tetelo sia geus wani nipu ka aing sia kurang ajar. Lamun aing nyaho ti tadadina sia moal isiukeun sia ku aing. Dipais sia dicacag nepi ka bubuk-bubukna sia. Lamun kitu sia nyamat lanak jeung orai teh sia meureun sia bangkawara. Cek Aki Giri amokna luar biasa. Nyaritanan di kanorostos lir kacang ningang kajang. Bari mureleng ka Mang Itok sedang Mang Itok dikitukeun ku Aki Giri teh kalah kanyerengeh siri leutik. Memeh ngajawab, Mang Itok jeung nangtung terus nyampeurkeun ka Aki Giri.
Sanggeus adu hareupan kira-kira sameter angangna kakara Mang Itok nyarita. Ya aki-aki kurang ajar. Aki-aki kesebelan. Aki-aki haram jadil. Aki-aki bangkawara. Aki-aki nurus tunjung. Aki-aki ucut burung. Aki-aki kacing calang. Sia, dasar aki-aki lemokeun buta hejo. Geus wani sia nyarekan ka si Itok si kesebelan teh, ha? Lamunnya hoti tadina, yen sia teh baladna si Suri dikempesan sia hulu teh ku aing. Sing nepi ka segede padas. Ari mata anger sia. Siga kumaha meureun bebeungetan teh. Dasar beungeut siga bujur sia. Si Itok kurawitra sadaya. Waduh Suri, kuning si Bangkawara sia. Boga musuh teh. Makin yung wani mulangkeun ka kecapan aing nepi ka leutik sia. Tete lah manusia model si Itok Bangkawara teu katulungan sia. Waduh, aing mah nyeri hate sia Suri. Dicarekan ku pantar si Itok. Sok kumaneh carekan teh si Itok teh Suri. Aduh, aing mah yeuh nyeri hate si Suri. Cek aki giri bari gigisik jiga norek ceuri. Nempok itu cakakak Mang Itok nyeng sirikeun deui. Suri. Nah, nyen tengah gugubuk budak bolon atuh. Aki-aki bongkok, aki-aki bolon. Geus kolot teh umurna sia atuh. Geninganan eueuh poloan, otak udang sia di Cirebon. Alah. Aki-aki geus pikun keurna nahaon sia karidu-ridu euy. Ditabalik we Suri bisi leweh euy ah. Kasebelahan geuning sia mana mawa teh. Rajin mawa aki-aki nurus tuur sia. Alah, sakedeung deui nganyang nyerah ngaler di babawa sia. Jembe sia Itok. Aki giri sia lain aki-aki samanea deuleu. Oh, meureun dua manea, goblok sia, ganeng. Montong ngomong sia aing keur nyarita deuleu. Nah, da nu nyarek ieu kuring mah nyarita ge. Antukna palah pacenta-cental. Antara Basuri jeung si Itok pramitra saterusna Basuri nyarita deui. Yo. Perlu maneh nyaho sia. Itok. Aki giri teh deuleu. Di Gunung Susuru marrajana deuleu. Mata kula gagabah sia ngabacot teh. Kajaba lamun sia geus hayang modar deuleu. Cek Basuri bari molotot. Ka Mang Itok panon burahay beureum tandana ambek. Mang Itok meni atoh nempo Basuri nafsu malah pok nyarita deui. Heueuh. Di Gunung Susuru rajana sote. Di dieu mah si giri teh sarwe jeung lengser. Mun nya ge rajana moal walawe sia rek leweh. Sok sia daguan heula sakedeung Suri. Aing rek laporan heula sia ka Ki Burahol. Ki, kumaha ye saterusna kieu? Ngabade diwarah ayeuna teu nepi rahayu. Cek Mang Itok bari ngareret ka Ki Burahol. Gancang ku Ki Burahol dijawab. Ya urang mah kumaha semah we Ujang. Lamun semah geus hayang paeh ayeuna nya podaran we ayeuna ku si Ujang. Lamun semah hayang modar isukan kurungan heula kurangap. Isukan kakara urang pencit terus kulub. Kitu tah Ujang sok tanya kadinya kumaha kayang lah urang mah. Nurutan kumaha kayang semah. Cek Ki Burahol ku kituna teh bari geek diuk. Dina carita-caritaan es tuning mah panas luar biasa. Diuk dina golodog kawas tadi ari aki giri barang ngadenge caritaan kitu. Hatena meni asa ngagedur. Asak disebit ku hinis pudigdig nafsu biji deui pok nyarita. Oh Burahol, tukang rahu sia. Gegabah nyarita sia ngabacot. Kira-kira masih kena boga leta sia nyarita asal di sada deuleu. Dengekeun ku sia Burahol. Itok dengekeun ku sia. Jauh-jauh di jugjug anggang diteang sia ku aing. Dua anak ku aing rek diala nyawa, kalain rek disebakeun ka buta hejo deuleu sia. Tah kulantaran kitu, meungeus sia montong lobang ngucap. Montong loba ucap-ucap kula letah sia. Hayu urang mimitian tarung pada nyekel bedog milang raheut sia. Sok rek saha heula nu rek maju di dinya. Cik aki giri nyaritana geus bener-bener nafsu. Pokok Ki Burahol dijawab. Yang Itok. Ayam teh hayang dipuncit ayeuna cina Ujang. Euy sok tewak nu anakna Ujang keun ke lamun inung ngabinti urang kepahkeun ku aki. Cek Ki Burahol para mitra. Dina carita-caritaanna es tuning mah panas luar biasa. Bari ngareret ka Mang Itok teh Mang Itok gancang ngajawab. Lantaran bisi kapiheulaan ku aki giri nyarita bari mageuhan iket. Mangga Ki lah. Keun ku abdi urang bencit. Nanging kedah di mana mencitna Ki? Margi upami di dieu mah getihna bilih ngecret ka bilik teh. Na di sawah atawa di kebon Ki?
cek Mang Itok bari ngadilak ka Basuri nu keur molotot. Ari Kiburahol pok ngajawab deui. Kubawa we ka sawah nu rada lega ujang. Omeh sakalian buluna dipiceunan di ditu, keun kewe aki nuturkeun paneuri bari mawa ayakan keur wadah dagingna. Jawab Kiburahol bari kalacat unggah ka imah. Ari Mang Itok pok nyarita ka Basuri jeung ka Aki Giri. Oh Giri, Suri, kamu nyamarani hayang tarung jeung kaula. Ayo urang pindah ngobrolna ka sawah supaya lega. Lantaran di dieu mah jabati heurin teh Nini Burahol bisi ganengeun. Sabab keur nyeri huntu, ayo urang ini tah, Suri. Cek Mang Itok bari nutupkeun panto heula. Basuri meni panas ceulina ngadenge caritaan Mang Itok jeung Kiburahol. Pok ngajawab bari kekerot. Idok, tong jumago sia ka aing ha. Si Suri moal mundur satu lengkah. Moal ngejat satunyang beas deui. Ngalawan manusia model sia mah. Ku aing diranggem jeung baju-bajuna sia. Hayu urang tarung di jeung aing. Yang di mana sia modar ha? Cek Basuri bari nulak cangkeng. Urang di tengah sawah lah. Di belah kidul kebenaran aya sawah garing teu kacayan. Yuk Suri lah. Cek Mang Itok bari ngagidig ini ti heula. Basuri jeung Aki Giri oge teu cicingeun gancang nuturkeun ka Mang Itok. Bari leumpang pok Aki Giri nyarita. Sok lawanan si Itok nanya, keun angke Aki ngalawan si Burahol. Lantaran lamun Aki maju teh heula bisi jadi pincang kena. Sajawati kitu si Burahol teu bisa dianggap hampang pangabisana. Cek Aki Giri bari ngagidig leumpang nuturkeun Basuri. Nu leumpang ti heula teh ari ku Basuri pok dijawab. Ngakikeun lah. Keun si Itok mah bagian abdi. Jawab Basuri bari jongjon leumpang teu ngalieuk deui ka Aki Giri. Sedang Mang Itok harita teh geus ngabedega. Di tengah sawah bari nulak cangkeng panoneuteub seukeut kanu keur ngagaridig nyampeurkeun ka manehanana bari nungguan musuh. Pok Mang Itok ngomong jeroning hatena. Siga nama kudu diberesan si Suri teh ayeuna ye. Lamun diantep karepna moal aman hirup aing. Awas ya Suri, diparagatkeun sia nyawa teh ku aing. Cek Mang Itok bari ngeupeulkeun dua leungeun. Ari panon tetep molohok ka Basuri jeung ka Aki Giri. Tekung silila para mitra sadaya. Basuri jeung Aki Giri geus tarpi ka hareupeun Mang Itok. Sanggeus pahareup-hareup pok Basuri nyarita ka Mang Itok. Itok, pikeun kadua kalina urang papanggih sia. Ida pakalangan tarung, hayu urang mimitian. Urang silih tonyok sia, ya asaan pereup aing nu buleud ye. Cek Basuri ku kituna teh bari seak ngirimkeun tonyokan ngala kana dada Mang Itok. Tapi para mitra, anak gila hiuk los. Pereupan Basuri nonyok angin. Bareng jeung kitu dampaleungeun katuh Mang Itok. Geus meberek neungeul puh ceuli Basuri. Tapi gagal lantaran dina punuk Basuri aya panonan. Harita keneh panarajang Mang Itok dipapag ku pereup Basuri. Hiuk. Mang Itok kumarurung lantaran pigeulang karasa renyem. Sing sireumeun pigeulang Basuri teh lapisan leuwih teuas tibatan pigeulang Mang Itok. Jeleng Mang Itok mundur salengkah ngawahan heula sanggeus kanyeri rada sererep. Serong Mang Itok masang kuda-kuda tegep naker. Leungeun kenca maphag dina pingpingna sedeng nu katuhu dipalangkeun hareupeun tarang. Siga nu serab bari siap siaga pok Mang Itok nantang ka Basuri. Sri Surili, sok sia garap ye kuda-kuda aing ye mun nya sia jago deuleu. Cek Mang Itok jiga nu heueuh jumago. Puguh we Basuri meni ngaburingkal amarahna. Lantaran sajabati ditangtang teh disebut si Surili ku Mang Itok. Pok Basuri ngajawab bari ngabuleudkeun pereupna. Datok sia bodondok. Tong kekeup sia bangabacot teh. Asaan ye dampal suku aing di Surilam sia deuleu. Jauh Basuri bari jolad ngalengkah ka hareup. Geus deukeut ka Mang Itok cilepung dampal suku katuhu Basuri. Ngalayang rek nganyang kana tarang. Tapi Mang Itok geus sadia ti tadi keneh. Suku nu ngalayang kap ditewah kedua leungeun. Maksud rek dibantingkeun kana galengan sawah. Tapi hanya ka Basuri geus ngarti kana maksud Mang Itok. Suku mus serongkeun teh dikilakeun bari didorong kana dada Mang Itok. Surudut blar kuda-kuda Mang Itok runtuh para mitra. Nangkarak pengkang bari nyeklan suku Basuri. Kapaksa Basuri kabawa rubuh. Ningang kana awak Mang Itok tuder gelut ka. Kawas budak silih hompet silih dengkek. Silih cekek silih tonyok. Mang Itok nu kabagian ti handap niroroesan hayang lesot tina dengkekan Basuri.
Basuri tetep tedek ngelesotkeun leungeunna nu nyekel beheung Mang Itok. Dada Mang Itok ditumpakan para mitra bari ditekan sataker tanaga. Atuh Mang Itok meuni burial buncelik. Bakatku eungap jeung nyeri nu bisa gerak ngan sukuna wungkul kekecetan hayang najong angin. Dina kaayaan kitu Aki Giri nu keur lalajo meuni bunga pok ngagorowok bari keprok. Heuh, Suri, montong dilesotkeun euy. Podaran euy sakalian ayeuna keneh. Tuban manusia kurang iceus si Itok teh si kasabalande. Cek Aki Giri bari emprak kawas budak. Di ditunah meureun pamitra. Eta teh supporterna. Kumanehna teu katempeun yen tukangeunana geus aya Ki Burahol. Sarua keur lalajo ngadenge caritaan Aki Giri. Pok Aki Burahol ngagorowok ka Mang Itok. Wah, montong sieun jalu. Hayam leutik mah, can bogaeun sih ditiup ke lumpat. Cek Ki Burahol kawas keur ngabobotohan ngadu hayam. Caritaan Ki Burahol lumayan gede gunana keur Mang Itok. Harita keneh Mang Itok meunang ilham pikeun ngalepaskeun diri tina ceklan Basuri. Sep. Mang Itok narik napas panjang jero naker. Tina dadana nepi ka kembung teu lila crot. Mang Itok nyiduhan banget Basuri. Meneran kana panon mangkaning campur jeung rehak teh anu kentel. Basuri ngagero bari gigisi. Waduh, licik sia kasabalan. Licik sia Itok. Licik sia maglut kos bolon sia. Cek Basuri bari micieun ciduh nu namlog dina panonna. Atuh puguh ieu kasempetan hade. Pikeun Mang Itok mah sarta harita keneh ngagurinjal hudang bari ngakibegeun awakna. Blak. Basuri nangkarak pengkang. Dua sukuna rangah ka luhur. Gep. Beheung Basuri dicekek ku Mang Itok. Bari tuurna nancep dina angen Basuri. Kaayaan jadi tibalik ayeuna Basuri jeung nu panonna burial buncelik. Bari letahna ngelel. Pok Mang Itok nyarita bari ngadetkeun tur kana dadah Basuri satakar tanaga. Sok sia geura mata sakasebelan. Bonteng Suri sia lah. Gede ge bonteng Suri sia geura hudang sia Suri. Tadi aing anu ngelel sia bari molotot. Ayeuna giliran sia deuleu karasaya. Hop rasakeun ku sia Suri. Cek Mang Itok bari euneuk-euneukkan dina dada Basuri. Sedang Basuri boro-boro bisa nyarita, ngamekan gitu bisa. Lantaran para mitra ngan saukur sukuna nu kejat-kejat. Sedangkeun leungeunna nyeklan kana leungeun Mang Itok nu nyekek beheungna. Ki Burahol nempo Mang Itok jadi di luhur manehna nyak kakak Suri bari bangun nyarita teh sugema pisan. Hehehe. Alus ya lu. Sok pitaskeun beheungna ka dinya. Cai keur ngaleobna mah aya di sini ni keur naheur. Keun kira-kira ujang horea mah nyabutan buluna si Aki ge daek. Asa tunggirna keur si Aki. Cek Ki Burahol bari keprok. Ari Aki Giri pudik dignapsu mending ngagidir. Pok nyarita ka Ki Burahol. Jempe sia Burahol. Montong ulah kasuka bunga sia deuleu. Hayam aing mah masih keneh bisaeun ngapinti sia ku si Ihna. Sok deleukeun ku sia Burahol. Cek Aki Giri bari meureupan ka Ki Burahol. Uluh geuning babari naek peureub maneh mah Giri. Lamunnya hayam maneh bisaeun keneh ngabinti sok buktikeun ayeuna. Kami hayang nyaho tenggelan hayam maneh deuleu. Jawab Ki Burahol bari ngareret ka Aki Giri. Nu keur tipe pereket nahan amarah. Lantaran gregeteun nempo Basuri teu bisa oja. Pok Aki Giri nyarita. Sok tanggap ku sia Burahol. Ku aing si Suri rek digoingkeun. Suri hudang sia ulah ngerakeun ka kami. Gunakeun si teh ulah diantap sia. Cek Aki Giri bari kekeprok sababaraha kali. Ngadenge si Aki Giri gogorowokan Basuri ngeuneu renyag. Bakatku atoh asa diingetan sarta teu loba dipikiran. Celepung. Kulawit dua suku Basuri meulit kana beheung Mang Itok. Terus ditarik ka handap. Dan blak Mang Itok nangkarak. Kalayan dina leungeunna masih keneh meulit suku Basuri. Korejat para mitra sadaya. Basuri hudang sarta teu tatapas sini hiu cakok. Cimat Mang Itok para mitra ditojok satakar tanaga. Atuh kowong Mang Itok mending ngobowong. Ngagero bakatku nyeri lantaran para mitra sadaya ceng-celengan keuna ditengeul ku Basuri. Aduh. Cek Mang Itok bari nyengir. Basuri jigana hayang puas. Nyiksa ka Mang Itok teh jung Basuri nangtung terus ngangkat sukuna sabeula. Maksud rek ngajejak beheung Mang Itok nu masih keneh ngagoler. Curung kunung siut. Bek. Gero Basuri ngoc. Aduh. Jadol sakit.
tulung aki aduh ya. Cek Basuri bari nyekelan cangkeng. Rempayak bro ngalumruk gigireun Mang Itok nu masih keneh ngagoler. Aki giri ngarenyag nempo aduanana ngarumpuyuk teh. Teu bubuguh lantaran ku aki giri teu katempeun. Samemeh suku nepi kana beheung Mang Itok cangkeng Basuri dibaledog ku Ki Burahol. Mang Itok nempo musuna ngarumpuyuk gigireunana. Asa kageingkeun korejat maksakeun hudang bari nyeri-nyeri oge jeung seueul sarta teu talangke ciuk ceduk. Gaduh Basuri ditajong ku Mang Itok. Gero Basuri ngoceak deui. Aduh. Hayam jadil sia. Itok sia. Kurang ajar sia. Aduh. Basuri nyekelan gado. Huntu meuni loncatan keluar teu kanyahoan. Purial getih bijil tina ruruntuhanana huntu. Terus ngalemereh ditungtung bibir Basuri. Cakakak Mang Itok seuri bakat ku bunga lantaran geus bisa mulangkeun paneungeul ka Basuri. Hiji-hiji sia Suri. Aing kateungeu cengcelengan sia. Sia kateungeu di luhur deuleu. Alah, sok sia pantos sia marolongo ayeuna mah. Udang sia lah. Cek Mang Itok bari ngajeleng nulak cangkeng. Atuh puguh we para mitra nempok kitu teh. Aki giri beuki nafsu. Awak ngadeg-deg bakat ku ambak untuk kekerot nahan kamar. Kalayan teu loba pikir deui kidig leumpang nyampeurkeun ka Basuri nu keur humarurung nyekelan cangkeng jeung gado. Tapi karek ge 5 lengkah gancang dibetot tak-takna ku Ki Burahol atuh reg aki giri eureun deui. Bari ngareret ka Ki Burahol pok aki giri nyarita. Kunaon sia Burahol? Ngajedog sia mantong pepiluan deuleu. Cek aki giri bari muncereng ka Ki Burahol. Tapi Ki Burahol teu ambek kalah kacakakak seuri bangun bari nyarita. Hehehe. Ulah tipopolot ot sia giri. Cicing me sia di dieu sia mah ulah pipilueun ka pakalangan. Kunoan teu pula sina nepi ka jengker. Lamun salah saurang geus aya nu ngagoler kakara meunang campur sia. Sok diuk sia di dieu. Ceuk Ki Burahol bari ngabedol aki giri sangkan diuk di dinya. Ari aki giri nu ditarik ku Ki Burahol kalah nyangereng para mitra. Nyangereng terus ngahareng bari nemongkeun sihung mun ucing teh mah. Montong salah saang ka sia Burahol. Aing mah nyampeurkeun sia teh. Rek ngolomoh heula hulu hayam aduh aing sia ngarajag-jag deui. Rek diburai sia lantaran aing ge sangeul karek kudu tarung ngalawan si Itok mah sia. Kagok teu matak seubeuh paling-paling sahuapeun si Itok mah. Jawab aki giri bari ngepeskeun leungeun Ki Burahol. Oh kitu maksud maneh teh giri. Sugan teh rek ngabinti hayam kami om. Ayo atuh bareng ari kitu mah. Lantaran aduan kami ge perlu disebrot heula ieu teh. Cek Ki Burahol bari leumpang nyampeurkeun ka Mang Itok. Aki giri oge teu ngomong deui, malah teu talangke kidig manehna nyampeurkeun ka Basuri. Nu masih keneh ngalungsar bari nyengir nahan ka nyeri. Barang aki giri geus tepi ka Basuri pok nyarita. Naon nu karasa teh Suri? Cing ku aki urang jampe ngarajag-jag euy. Tapi lamun geus jag-jag kudu maju deui nya. Cek aki giri bari gap ngarampaan tarang Basuri anu keur muringis. Pok Basuri ngajawab bari tangah ka aki giri. Cangkeng jeung careham ki. Aduh, buru-buru omean ki ye cangkeng meni asa potong. Ari careham asa coplok. Kun jamak sakitu wae mah. Lantaran adatna kieu ari tarung mah. Jeung ditung luwal we lah cigarek leweh era. Sabab cangkeng teu potong da karek asa. Careham teu coplok da sarua jeung karek asa wungkul. Sok diuk nu ajeg. Urang jape ku aki. Cek aki giri bari ngagilirkeun sirah Basuri. Terus embun-embunan Basuri ditiupkan. Diteruskeun ku kunyam-kunyam babacaan mapatkeun jampe. Sanggeus rada lila korejat Basuri hudang bari nulak cangkeng. Teu jiga-jiga tas namru. Cakakak aki giri seuri sarta pok nyarita ka Ki Burahol. Burahol sia. Sok adukeun deui euy. Balak kadua sia, babak kadua deuleu. Leuwih rame deuleu. Kudu leuwih ragot sia. Lantaran hayam aing geus dirokat. Jadi jagoan sia taya pertandingeunana deuleu. Sok maju sia Suri. Cek aki giri bari koloyong ka sisi gek diuk dina galengan sawah. Ari Ki Burahol sarua deui geus ngajampean Mang Itok pok ngajawab. Hayu sia giri dah hayam kami geus disebrot sia. Sok maju deui Jang Itok, tenang we euy. Keun aya aki lah.
tong sieun aya aki ayeuna geus waktuna maragatkeun nyawa si Suri jung lawan Hanjang. Cek Ki Buraho bari ngajurungkeun Mang Itok. Pok ku Mang Itok dijawab, "Mang Aki, sok antosan sia. Bari raos-raos calik lah. Si Suri bakal diwajet awakna ieu dijieunna wajit." Cek Mang Itok bari celeng pedesat tle hareupeun Bah Suri nu keur ngacegak bari nulak cangkeng. Atuh gebeg Bah Suri ngarenjag satakar kebek. Lantaran ngerasa kaget Mang Itok jadi tanginas. Sabuat kira colohok Mang Itok nyarita, "Suri, kunaon si nulak cangkeng wae nyari keneh ha? Mulai nulak cangkeng make tulakna atuh ku haur ku ieu tangkal haur meh kuat sia. Sok sia maju sia dampelengan aing geus arateuh hayang ngawajet sia. Ku aing bakal dinyakeun si ayeuna mah lah." Itok mentong ngomong sia. Kaos ngimpi we. Aing moal bisa dianggap remeh deuleu ku manusia model sia. Ye si Suri nu bakal ngabejadkeun dada sia. Ayo maju sia Itok. Jawab si Suri bari serong masang kuda-kuda. Rekep nakar. Mang Itok ge teu cicingeun gancang masang kuda-kuda maksudna mah. Tapi kanyataanana brak Mang Itok ngadepong kawas ucing rek ngarontok beurit. Panon melotot ka Bah Suri ari suku jeung leungeun kokoet kana taneuh. Cucukutan nu kakoet rabeng ka luhur jiga katebak ku angin. Horeng Mang Itok geus katitisan ku siluman maung. Dina mata gerakanana, gerakan silatna dina jurus pamacan teh para mitra sadaya. Bari molotot ka Bah Suri. Pok Mang Itok nyarita sorana ngagerem kawas maung. "Suri, sok sia gara-gara pasangan aing ye." Cek Mang Itok bari mureleng ka Bah Suri nu dipencerongan teu ngajawab kelas rog maju salengka. Serepet ngalugas bedog meningan sakilat. Kurilap katojo ku cahaya panon poe. Kalayan dina gerakan nu kacida gancangna. Bah Suri nyabetkeun bedog ngarah beuheung Mang Itok. Tapi kacida mata kaget pikeun Bah Suri. Lantaran Mang Itok teu ngejat saeutik oge. Bedog nu ngahiuk bangbaraan teh kalah disampahkeun ku beungeut. Hiuk gep. Bedog Bah Suri digegel ku Mang Itok. Terus digipegkeun sakaligus. Tronyong Bah Suri nu keur nyekelan perah bedog. Kabantingkeun kabeneran kahareupeun Mang Itok. Mang Itok atoheun kesempatan hade teu diantep kitu bae. Hiuk Mang Itok nyabetkeun cakar macan kana tongong Bah Suri. Beret parawak baju Bah Suri rangsak tongongna. Teu lila curucut tongong Bah Suri ngaluarkeun getih. Dina tapaku ku Mang Itok. Gero Bah Suri ngagero bari luncat ngajauhan ke Mang Itok. "Aduh, kasebelan sia." Cek Bah Suri bari ngajauhan ka Mang Itok nu keur ngegel bedog. Nempo Bah Suri luncat ku Mang Itok teu diantep kep bedog nu aya dina huntu teh dicekel ku leungeun nu katuhu. Jeleng Mang Itok luncat ngudag Bah Suri. Hiuk 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 nyabetan awak Bah Suri. Tapi Bah Suri masih kene gesit. Jelung-jeleng luluncatan nyingkahan panarajang Mang Itok. Atuh serangan Mang Itok plos deui bedog nyabetan angin. Demi Bah Suri, kacida reuaseunana nempo kalakuan Mang Itok ngababi buta. Tapi sanajan kitu teu ieu mundur komo ari kabur mah. Barang Mang Itok narajang deui sakur kakuatan Bah Suri dikerahkeun. Ngadah serangan Mang Itok. Malah harita ge sret Bah Suri ngalaan sarang ka bedog anu ngagaprek dina cangkeng. Waktu Mang Itok nyabetkeun bedog ngalabeuheung Bah Suri, ku Bah Suri gancang dipapag ku sabetan sarang ka bedog. Hiuprak. Gereceng perah bedog Bah Suri, potong kasabat ku bedog Mang Itok. Saliwat mah jiga teu aya gunana perlawanan Bah Suri teh, tapi lumayan berang prak. Bedog nyabet panakis ti Bah Suri, Mang Itok ngaraneg sakedeung. Berai dada Mang Itok ngemplong teu kajaga. Bah Suri teu micieun kasempatan harita keneh sakilat ngirimkeun pereup. Hiuk dik neungeul pisan kana dada Mang Itok. Mang Itok ngagero bari nyekelan dada. Dali deug, koloyong, bru Mang Itok namru teu kuat nahan ka nyeri. Lantaran tonyokan Bah Suri nyerina kaliwat saking asa katingang batu nu kacida gedena. Nempok kitu Bah Suri ngadeuketan. Deudeuyeun srog maju dua lengkah, maksudna rek ngimpah Mang Itok. Kiat, sukuna diangkat rek dipake najong tarang Mang Itok nu keur namru. Tapi bareng jeung datangna suku Bah Suri, Mang Itok cengkat rek narajang. Kep. Suku Bah Suri ditewak sakaligus sarta teu talangke. Brugrug di bawah lumpat ngurilingan pakalangan. Bah Suri kokowongangan menta tulung bari roroesan hayang lesot. "Waduh, tulung Ki, tulung." Cek Bah Suri bari nyekelan sirahna. Aki Giri nu nyaksian kajadian kitu meninggal lenyap bakat kureuwas. Deregdeg Aki Giri lumpat muru ka Mang Itok nu keur ngagusur Bah Suri. Tapi ku Ki Buraho teu cicingeun, gancang lumpat ngahalangan niat Aki Giri
bari pok Kiburaho ngagorowok ka Aki Giri. Giri. Ulah waka pipiluan siya lantaran waktu na si Itok namrud. Ku aing teu ditulungan sia. Cek Kiburaho bari kep pebeuteyan Aki Giri ditewak. Reg Aki Giri eureun, tapi sakali ieu mah Aki Giri geus teu bisa nahan amarah, keun tawang nyarekan bari ti popoloton. Ngajedog sia Buraho. Aing mah teu hayang diatur ku sia deuleu. Sagala rupa tingkah paripolah aing kabeh aya di dempeuleungeun aing. Malah lamun aing hayang ngampiling ka sia ayeuna kene bisa deuleu. Cek Aki Giri ngomong kituna teh bari sabrut narajang ka Kiburaho ku tonyokan nu mateni. Sorang ngahiuk bakpat ku tarik ngancam puhu ceuli Kiburaho, tapi Kiburaho lain aki-aki bolos strong paramitra. Panarajang Aki Giri teh estu taya hartina. Emeh tonyokan keuna kilek Kiburaho ngagiwarkeun sirah saeutik plos. Panarajang Aki Giri ngaliwat hareupeun beungeutna. Sakilat Kiburaho ngarojokkeun pereup kana kelek Aki Giri, tapi Aki Giri sarua pelik jeung gesit, gancang nilepkeun leungeun katuhu ngahalangan serangan Aki Buraho. Leplos serangan Kiburaho gengan saukur nonyok angin. Bareng jeung kitu seak suku Kiburaho nyapu suku Aki Giri. Ngananyakal Aki Giri tanginas, pelentung Aki Giri luncat lepas pisan, bari ngajaul bangun hampang. Plos panarajang Kiburaho gagal deui bae. Clek Aki Giri jeung kitu nincak di taneuh salsena keur mending ngampul jiga nu ngeper. Liru kumaha bal beli terbal poli pramitra. Tapi bareng jeung kitu Mang Itok nu keur ngagusur Basuri geus di aya di dinya. Kalayan teu tatapasini, hiu koreang gebro awak Basuri dipake paneungeul Aki Giri. Atuh gero duanana ngagorowok ampir bareng lantaran sirah diadu jeung sirah. Aduh, setan sia. Awas sia rasakeun pamales si aing sia goblok. Cek Aki Giri bari kuniang hudang. Nyeklan sirah sedeng Basuri ngagoler teu empes-empes. Taksiran teu kuat nahan kanyeri urut dibantingkeun ku Mang Itok dieu. Ari Aki Giri mah aneh para mitra. Kala kareng kene karita teh masang kuda-kuda meni rapih naker. Buhan pasangan jago kolot teh atuh. Sanggeus masang kuda-kuda pok Aki Giri nyarita ka Mang Itok bari molotot. Itok sia. Sia geus wani cucu ngah culangung kumaha wani nguhak camplah ka aing sia. Kulantaran kitu kapaksa aing sia kudu ngawarah manusia model sia deuleu. Cek Aki Giri bari nenjrag bumi 3 kali. Korejat Basuri nu kapayahan hudang sapada harita. Ari bumi karasa ingeung ditenjrag ku Aki Giri, kelebug sora angin meninga guruh nebak kana tatangkalan nu aya di dinya. Kala kai rabeng ka bawah hiber ku angin, Basuri nu geus jag-jag waringkas, geus kacida reuwasinana, nempo kaayaan bareda jeung nu tadi teh, tapi gancang ku Aki Giri digebah. Suri, montong kalah ka ngahuleng sia. Hayo lawan deui tu si Itok. Ulah bari ulin sia tarung teh, tapi kudu sing bener deuleu. Jawab Aki Giri bari ngajongklokeun tongong Basuri, pok Basuri ngajawab bari ngareret. Mangaki Jawab Basuri bari jeleng luncat ngadeukeutan Mang Itok. Deret tarung deui tambah rame sabab duanana sarua pada nafsu jeung sarua katitihan ku siluman. Ari Aki Giri jeung Kiburaho teu waka tarung deui, duanana kalah kadariuk para mitra sadaya. Nyaeta lalajo anu tarung tapi diukna pajauh ayeuna mah. Kumaha ka aya nu tarung para mitra sadaya? Sedengkeun nu tarung mah teu loba deui carita duanana anteng silih intip ka musuhna. Dina hiji waktu jeleng Basuri narajang ti awang-awang maksudna rek nincak emun-emunan Mang Itok. Tapi Mang Itok waspada kana serangan musuh. Memeh suku Basuri nincak kana sirah Mang Itok, sakilat dipapag kudua leungeun bari ranggeteng jiga kuku maung. Badang suku Basuri tetep tapi kep dirampit ku Mang Itok. Sarta harita kene Basuri dibantingkeun kana taneuh satakar tanaga. Koleweng, hiu, bro, awak Basuri ningang taneuh, ningang geblug tarik pisan. Tapi bareng jeung ningang awak Basuri kana taneuh, hiu, angin ngagelebug tarik naker. Rieg bumi karasa ingeung, kawas diinagkeun kulini. Ari Basuri korejat hudang terus ngajega, bari nulak cangkeng, tapi ku Mang Itok teu diantep brek. Mang Itok ngadepong kawas mau ngerek ngarontok mangsa. Jeleng belesat, krap dua leungeun Mang Itok nyekek beung Basuri. Bari kep ceuli Basuri digege terus dijamret. Sakaligus bret, buria getih muncrat. Gero Basuri ngagero tarik naker. Waduh, gelo sia goblok. Cek Basuri bari kep. Cangkeng Mang Itok dicekel ku dua leungeun.
terus ditongtak sekaligus. Porosot Mang Itok ngalesotkeun leungeun nyekek Basuri. Lantaran cangkeng karasa panas jeung nyeri nyanyautan. Si horeng kuku-kuku Basuri jadi manyang-nyangan. Terus nancep kana cangkeng Mang Itok. Ari Mang Itok nu keur ngagayem ceuli Basuri meuni calawak nahan ka nyeri. Puguh we ka tempo jelas pisan. Basuri sungut Mang Itok na burahay beureum ku getih. Pudig-dig Basuri nafsu kalayan teu loba carita. Koleweng hiu belewar Mang Itok dibalangkeun tarik naker. Kalayang curalit. Cek Mang Itok ragrag kana taneuh nangtung deui. Teu beda jeung ucing lamun dibalangkeun kajeun sakumaha luhurna, datangna kana taneuh teu waleh nangtung. Nempo Mang Itok geus nangtung di Basuri kacida nafsuna. Sabrut narajang deui ngarontok ka Mang Itok. Tapi Mang Itok gesit jeleng luncat ka gigir. Atuh lapur Basuri nu ngarontok angin, malah nolojong ka bawah ku tanagana sorangan. Ku Mang Itok teu dibere kasempetan, nu keur nyolontot digabrug harita keneh ti tukang. Kep ceuli Basuri nu hiji deui digegel, malah saterusna para mitra sadaya. Teu beda jeung tadi dijamret sekaligus, brecer getihna meni ngucur tina ceuli Basuri anu geus rempung. Krauk. Mang Itok ngagayem ceuli Basuri. Salila Mang Itok ngagayem ceuli di sabudeureun eta tempat ngadadak rame ku sora maung nu pating galaur. Kalayan dipirig ku sora angin nu ngaguruh. Terila kibeg awak Basuri ngagibeg. Bakat ku hayang leupas tina ganggeman Mang Itok. Tapi ku Mang Itok teu dilesotkeun malah kuku-kuku beuki ranceb kana beheung Basuri. Hari nu dicekek na harita teu bisa ngagero lantaran tikoro asa mengpetan. Kabisangan saukur gugur bugan bari kekejet panon burial buncelik letah bari ngelel. Ari Aki Giri para mitra. Nempo kajadian kitu teh harita teu loba pamolah, kalah reup Aki Giri peureum bari nangkeup harigu. Terus bibir kunyam-kunyem jiga keur mapatkeun jampe. Heuleut sawatara waktu sanggeus rengse Aki Giri mapatkeun jampena. Torolong tina suku Basuri anu keur dikerekeb ku Mang Itok teh aya beurit lumpat meuni gancang muru kana rungkun awi sisi sawah. Teu lila berai Aki Giri beunta deui. Nyeh seuri sorangan jiga nu rada miring. Geus kitu jung Aki Giri nangtung terus leumpang lalaunan muru Kiburahol. Sedang nu disampeukeun harita keur anteng neuteub anu keur jogol. Sanggeus tepi Aki Giri nyarita ka Kiburahol. Hehehe, Burahol, urang ngalamun sia euy. Lantaran geus burit yeuh. Geus meujeuhna urang ngamimitian tarung sia babarudak tereh lekasan. Sok maju sia Burahol. Lamun nya sia wani yang hareupan si Giri jago ti Gunung Susuru geuleuh. Cek Aki Giri bari nulak cangkeng aksi pisan. Sanajan geus bongkok oge. Atuh puguh Kiburahol meuni ngarenyag asa kagebah. Lantaran keur anteng lalajo anu tarung. Red Kiburahol ngareret ka Aki Giri sarta pok nyarita. Naon Giri? Didengean teh kami teh sia ngajak tarung. Nah, geus boga kagagahan naon deui sia teh ha? Mana wani-wani teuing nangtang ka kami. Nya ari hayang-hayang teh mah tarung jeung kami sok dressing kieu sia Giri. Jawab Kiburahol bari nangtung terus ngabeneng. Bari tangah ka Aki Giri. Puguh we atuh mata lucu lantaran dua aki-aki nu sarua geus bongkok pabeneng-beneng. Bari nulak cangkeng, janggot sarua panjang ngamai kana dua jengkal mah. Amun kabeneran keur nyarita bibir ipis teh katuruban kumis jemros. Mut-mutan jiga bujur hayam. Sanggeus paperong-perong sakedeung ngepok Aki Giri nyarita deui. Memang kudu kitu euy. Lamun ditangtang sia kudu buru-buru di ladangan. Lantaran aing jauh-jauh datang ka dieu teh sia teh. Rugi lamun teu meunang gelut mah. Sok sia urang mimitian. Cek Aki Giri bari rengkenek masang kuda-kuda. Ari rengkenek masang kuda-kuda. Kiburahol jeung sirikeun bari ngagigik. Mung waktosna kabujeng sehe.